Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa subscriber Kisuna anu satia satuhu manco dina dangat ayana urang medar deui carepon tina majalah Campaka nomor 8 tahun 1865. Carpon anu baris kapidangkeun nyaeta judulna Pacul. Ieu nu nganggitna Ki Haen. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kuring diuk nangkep tuur jamendud tapi moal baeud kawas buuk menang mabuk teuing mun nangkep tuurna teh barijeng udud tapi bakona eueuh da teu kabeli lain poho teu meuli. Nenjo ka Ambu Haen diuk nang hunjar ngahanyun sungutna teu kunyam-kunyam nyapek sepah nya kitu deui teu kuat meuli sepaheun lain teu kuat sukuna keur indit tapi taya beulikeunana. Ana nenjo ka hawu beti iseun sagigireun parako ngajulau nya eta pacul geus lila nganggo rada tacan musimna aya paculeun. Bingung mun bisa disebut bingung teh mah tapi kuring teu bisa nyebut bingung ka sababarahana sabab pikeun kuring Haen nu hirup jeung pacul nu bisa nyiptakeun pare nepi ka kudu teu nyangu hulang bingung. Nah bet ingat kana ucapanana Ludruk Marahaen majah teh tangan kuat pacul boga tapi kana naon dipaculkeunana da sawah teu gablog. Ngarap-ngarap laksana land reform jeung UPA atanapi UU PHB can kabagian keneh wae. Ambu Haen mah geus pok deui cenah iraha atuh urang teh rek kabagian tanah paleueuwih teh. Kuring melong ka Ambu Haen, melong ka jurungku nguliat beuteung. Nu dipelong melong deui ka kuring papelong-pelong mata jeung mata cumarita akhirna nu teu heula engab teh sungutna Ambu Haen pokna teh. Atuh incah kaditu dangan eta nu aya tapi ari diasupkeun kapak gade mah moal ditarima nu kitu mah jual we atuh sugan ka juragan tanah. Naon Ambu nya ari urang kudu ngongkrong teu nyatu mah kumaha? Naon itu pacul ceuk kuring. Atau teu boga pacul mah kumaha engke mun geus musim macul atau urang bakal lapur nya munyaah kana pacul mah atuh tuur kaditu gadekeun atawa jual keur meuli beas kituna teh bari nyurang. Nah ari baget teh mani asa ditonjok angen nepi ka jantung ge ngarandeg jong kaditu gara indit tong loba bacot bisi kaburu budak datang menta nyatu. Eta tara teuing Ambu Haen make nyebut bacot sagala kawas nu kasurupan setan. Nah laku sabaraha kira-kirana pacul teh? Sabaraha wae sugan seletereun beas. Nah sabaraha hargana beas ayeuna teh? 450. Sakumaha? Saleter 450 eta teh sanes beas borontok. Kuring ngahulong ingat kaki sobat teh nyaeta pacul nepi kangan laku saletereun. Tuur ngageter mata kunang-kunangan kuring ngojengkang ngadeketan pacul nu keur ngajulau. Pacul sobat kuring nu gede jasana geus maraban kuring sapiri umpi. Rekek teh kana dorana hate berat teu tega kudu papisah jeung sobat nu sakitu getena lantaran pacul kuring hirup indung jeung barudakna nepi ka galede nepi ka bisa sakola sanajan sakolana teu bisa diteruskeun da teu bisa mayar uang daftar uang pangkal uang bangunan uang naon deui wae pacul kuring ngareret ka Ambu Haen matana melotot. Sarebu teu kaduga salaksa teu tega kudu papisah jeung pacul teu burung eta sobat akrab teh dicekal sarta dipanggul. Sajeroning lempang manggul pacul jol bingung deui duka bingung tingkat kasabaraha ieu mah bingung rek ka mana dibawana ka kota paling laku ka tukang loak
ari tukang loak teh pan mun meuli sok murah pisan, mun ngajual sok mahal pisan. Pacul. Kuring ngarandag heula mikir-mikir kamananya piloseun. Reka juragan tanah wae, sugan aya haatna, sugan ditukeran ku 3 letter beas ge daek. Lain rek menta, ieu mah rek ngajual, ceuk gerentesna hate kuring. Kuring mengkol teu tulus rek ka kota teh nya ngajugjug kadunungan nu sok biasa nguruhkeun macul ka kuring mun dina usum macul. Kabeneran kasampak keur aya keur calik dina kursi herang keur ngariung saputra garwa sing sarwa herang. Panon-panonna sing sarwa ngagenclang herang teu cara panon-panon kuring jeung ambu jeung anak-anak kuring sing sarwa cakum. Cedeum kawas pihujaneun keur caralik ngadangukeun radio transistor lagu-lagu ngak-ngik-ngok. Can oge kuring nyebut punten ka Karagen Nagog deket panto cara nu baramaen juragan tanah geus miheulaan mariksa. Rek naon haen moal pacul ka dieu? Sumohon juragan, pogo gaduh pangaboto bade ngical ieu pacul. Pacul saurna teh. Atuh da kulama teu butuh ku pacul. Kenaon pacul? Datara macul. Sanes butuh ku beas abdi teh juragan. Sugan wae engke di mana juragan bade ngawitan nyawa, abdi sanggem macul di juragan. Teu butuh ku pacul, kenaon pacul, dan ukuli macul oge sok mawa pacul sorangan. Hanas haen embung macul di kula, dume teu dibeli ku kula paculna. Keun wae daloba keneh jelema nu daek kuli macul mah. Teu karasa deui hiang teh nu ngahiang kana ceuli mani asa aya sora gelap nyambara. Lain ambek tapi sedih, ingat alamat budak moal dalahar. Mentegegna hate kuring geus teu ngomong pamitan leos deui indit manggul pacul, bari bingung ka mana nya piloseun. Keur kitu truk dang sora drum band. Kuring lempang gagancangan hayang lalajo drum band nepi ka teu inget tugas ti pamajikan kudu ngajual pacul. Ladangna didaguan ku aseupan. Aleutan pawei kuring milu ngaleut bari manggul pacul iring-iringan bari ditabeuhan ku drum band. Datang ka imah geus burit pacul diteunden dina tempatna deui sina ngajulaeu sup ka imah. Kasampak indung barudak keur ngabaheuhai nyarande kana bilik atuh kuring balik deui ka urut diuk tadi isuk. Nangkep tuur jeung jamedon. Ayeuna mah ditambah ku capek urut milu pawei. Mana beas teh urang isikan geus burit? Ambu harita nanya ka kuring. Telah ku paculna oge, jawab kuring pondok. Duka teuing ku bawaning keheul, duka ku bawaning teu kuat nahan beteung menta eusi. Duka ku naon? Eta pamajikan beteung ngomong deui kalah katerus wae ngagolepak ngedengnang kuban. Kuring ge geus teu hayang ngomong deui. Da naon atuh piomongeunana oge teu aya, nurutan weh ngagoleah bari panonejo kapara. Jol aya nu datang tatangga nu teu jauh imahna ti imah kuring nu tadi kungsi papanggih basa waktu milu pawei. Manehna datang ngobrolkeun karamehan tadi. Duka lantaran nenjok roman kuring jeung pamajikan kuring jiga nu nguluwut. Duka lantaran teu disuguhan cai-cai acan. Manehna pamitan mulang padahal nyaritana teh can tamat. Tapi tekung silila datang deui bari mawa beas 2 letter. Waktu kuring pamajikan jeung barudak ngariung dahar ambu haen nyeletuk ngomong. Datangna rasa kamanusaan teh lain ti juragan-juragan tanah nu sok meres tanaga urang. Timbulna teh ti golongan haen wae geuning. Kuring unggek ngareret ka pipir hawu, pacul aya tetep ngajulaeu cara sasarina. Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.